Gimana tangkurak sia? Mau pacul segala buka kebun itu sia. Mata semaculan kuburan aing em. Parah mah tangkurak sia lel. Kuburan di kebun. Sia nu parah mah. Ngobrol jeung sia mah tambah ngaco bae. Yo lel, aing bere nyaho. Aya kuburan mah sok di kebun. Eta tempat terakhir berpulangna manusia. Deuk kaya, deuk susah, deuk beunghar, deuk model kosia. Pasti dikubur. Lain di kebun. Siapa em benar-benar ngobrol siapa tambah ngaco bae ngobrol jeung pacul. Bisa berjalan itu ngobrol jeung pacul. Jadi sia mere ceramah ka aing. Coba sia mere duit ka aing. Diterima kok aing. Aing cegah bebuitna. Parah sia. Yang boga duit em. Jelema nu pura-pura normal doang ngomong duit mah. Tuh hayang lain. Orang jadi pengemis yuk di pasar pagi. Busi bejad urang lagi beurang aing jadi pengemis di pasar pagi. Tuh deuk aing ngemis jeung sia, kudu najis aing ngemis jeung sia. Mending aing ngemis sorangan. Hasilna jeung sia mah tara dibagi dua. Bung aing. Alam jada sia diajak bisnis nambungeun jasa. Geus lah hiling. Wah, amu sia karak nu pacul doang ge. Aduh, beureung amat yeuh, gara-gara tadi neuk labu terjadi. Ai. Sebenarnya mau nonton panjang-panjang. Tali kutang lain. Tali BH lain. Wah, masalah deui. Tali kunci. Wah. Kita pacul saya. Kok pacul aing di sia, kan neangan lel. Makana ieu pacul kau yang balikeun, beusi sia neangan. Sia dinage, minjem pacul aing teh bebeja. Nek bebeja ka sate, puguh tadi di masa usaha. Yo, ayeuna aing dihareup sia, geus bebeja ka aing, teh kaci aing mah sia, bebeja nginjem ka aing tuh. Heuh Pak teh. Halang nginjem pacul. Deudeuh ka aing, sia karek nginjem mah nginjem deui. Cukup teh, yang liar ngobrol dengan sia tadi OM, enak sia. Isler, dua cirik. Sia ngomong-ngomong terus paculan naon, pacul aing merikeun baropak ieu. Pasang gali kuburan aing teh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mah sanu maot lel. Lain warga sia ieu mah teh, tapi dulur bapak kolot aing. Dulur bapak kolot sia kumaha lel. Kieu teh, bapak kolot aing yang bapak kolot ngana sama-sama bapak kolot. Masih kumaha sia lieur aing ngobrol sia. Emang ngaco bae ngobrol sia mah. Itu teh Aisyah lieur mah aing maklumi, bisa geus kolot. Haram jadah sia lel kolot ka aing. Aing mah geus kolot, masa muda aing geus beak. Kan jadah doang. Tak kurang melel aing jadi poho bae ngaruan kanteng ieu. Mah teh karuan lah. Jadah. Bang, ada tuh. Tenang. Tadi beh lo tuh. Tahu butuh. Ngojek amat nih budak leutik. Dicabut bulu irungna ku aing. Beli aing rokok tuh. Bunga emang aing bagus ya. Tapi ada tuh budak leutik ngojek amat. Wih. Yuk. Waduh, apa yuk? Wah, keren tuh. Wah. Ada sih cul. Ampura aing em. Aing mah inget budak leutik. Sia dong. Sia diwani ke budak leutik bener sia tah. Nek budak, nek leutik, nek kolot em. Aing ngalunjak mah kudu diwara. Usia bedad, eta mah lain diwara. Sia mah lebet, kena aing. Ngomong itu budak leutik anak sasin, ngalunjak amat ka aing. Tanya aing mah sih budak leutik mah can boga anak. Tapi lo ngalunjak mah wajar, budak leutik. Kamu udah aing ngobrol jeung sia em, tambah ngaco bae sia. Sia emosian bae tuh jelema mana. Tapi emang heuh sih cul. Di jelema budak leutik wanian ngalunjak ka sia eta mah. Mungkin
gara-gara wapak aing luntur em. Jaket aing diseuseuk. Jadi wani ngawinjak emang budak itu ka aing. Ngomong-ngomong masalah wapak cuy. Tadi aing nyuruh si Mele ya. Kudu si Mele kan? Tadi wah, game si Mele udah kalah sarapin posisi aing. Jangan cuy. Jangan dibiarkan. Benar em. Jangan dibiarkan em. Ayo tuh, ibu jangan aing. Ke mana? Aing deh. Oke. Cul. Arah jam 2 waktu Indonesia bagian barat, cuy. Pacu RT terlihat terdeteksi, cuy. Polisi bejat jam 2. Jam 3 kurang setengah 4 ya nama. Hah? Semua ceritanya sih ya. Terus, udah cokot polisi pacu RT tuh. Enggak senang pacu. Dia cokot baik. Ang bubuk ini sih ya. Ya, aman-amankan posisi. Ya, 86. Aing cari timu ku aing karung aing. Enak geus maju leuwih leungit ieu bayu aing. Si Mele tuh. Sebutin pacuna. Emang naon urusan apa nih pacu Pak RT dan pacu si Mele. Kan tadi si Mele ngobrol jeung RT em. Aing masih bebeja doang nya ka RT. Pacu mah dicokot kurang. Tuh. Naon? Si Mele ka mana teh, Cuy? Lagi Cuy. Itu budak. Aing ya tekan sia. Allahu Akbar. Kok sia tiba-tiba aing di dieu sih lah. Sia jasa ieu, ngagetkeun bae. Tadi aing mangi cacing di jalan. Aja aing muter balik ka Lebak. Tangkurak. Sia kan geus nyorangakan cacing keur ieu. Boga penyakit tipes. Nyawa ieu sia, katibu cacing lain berpelukan. Malah menghindar, kok lupa kulit sia. Ngomong sih ka marana doan. Mau pacul segala. Pacul ge lain tongkat ieu mah. Oh, lel, ieu mah tongkat. Dulu atuh perhatikeun bisa baik-baik. Boleh, ieu mah tongkat. Lu naik nyeri jasa, lu panggil pincang. Tuh. Deui. Tuh, pincang. Tuh, lieur aing geus sedak. Dengan nyeri masa ulu anu potong. Geus lel, gua ada pikiran teuing. Aing lieur mah sia, aing nak buru-buru ya nganter OM, nak ngurut. Nak ngurut dak. Ilu tuh aing sekalian aing, otong aing bisa lah ieu. Lamun sia yang ilu, aya syaratna. Syaratna naon em? Sia cicing bae di dieu. Awas ya tah nuturkeun. Aing. Nah, tak kurang si Melel. Woi, Melel, pacul aing ka manakeun ku sia? Pacul teh. Man tadi geus dibalikeun ku aing. Oh, tarik ku sia geus dibalikeun. Tapi kan ku sia dicokot teuing meureun. Sumpah Pak RT, aing teh nyokot pacul sia. Alah, bohong. Semua ini sudah kau rencanakan. Sengaja sia mah sampai aing belum bisa tani deui. Cukup Pak RT, cukup. Ini tidak seperti yang kau pikirkan. Ah, sekali pencuri kau tetap pencuri. Selain kau siapa lagi yang mencuri? Tidak, Pak RT, tidak. Aku teh nyaho. Yang bener tok Lel. Emang ciri-ciri tongkatnya kayak apa? Gini lu teh. Tongkat teh panjang maning, terus di atasnya ada pacul. Ah, bolon jalan sama Lel. Apa itu pacul aing lain tongkat. Aing agak curiga sih teh. Eta bahwa eta pacul lain tongkat. Emang bolon tangorok sama Lel. Teu bisa bedakeun mana pacul, mana tongkat. Mana tongkat, mana pacul. Mana pacul, mana tongkat. Ari teh budak arahna ke mana? Kalegok ke Serpong. Tuh teh, nyana ka ditu hendak ngurut. Tunggu saya gitu mah antar aing kan anak. Jadaya sta budak pacul aing main bawa bae. Kita ngurut. Itu aing hayang ngilu sekalian aing hendak ngurut. Mana ngajakan. Ayo. Tuh. Woi, bocah tengik, bocah asral, bocah anakna bocah. Pacul aing balikeun sia, haram jadah doang. Asan aing lu urang kan.
RT tuh jeung melel. Waduh, ngayu. Bakal kasih melel nyepuan segala. Bisa gua panik em. Tenang em. Wah, itu. Sumputkeun paculna sumputkeun. Paculna sumputkeun. Terus samperkeun ku sia RT ka ditu. Hah? Dijakeun bae kita ku aing, dicokot gitu kan. Samperkeun. Oh, jadi siar maling pacul aing. Menjadah amat sia. Masa naon teh pacul? Daripada aing karek kan. Belel. RT. Aing kabur lah. Ampura teh. Aing mah di kita doang. Si hantu, ada si hantu mabur. Neste, langsung bae eksekusi. Kudu ngeula sebelum main eksekusi itu ceklan heula pacul mun cenah eksekusi aing. Ada bagus dari kubakan ya budak lel. Nyaho aing ge. Urang talian mah tanggal tunduna mah. Ayo tuh. Cang-cang kos kembe. Oke. Aing lah kok hilang teh? Sia sih, orang jadi biasa jadi kabur petawanan. Ayo kumahakeun teh? Udah ulah. Saya kudu kudu teh, udah kena. Ayo tuh. Ai, bener rantai jeung erel enggak? Kalau tinggal aku kabur di kuenya. Ah, kabur siap. Hilang. Aduh, aing tinggal goblok itu. Ai, leungit teh bae pacul aing. Emang gara-gara sia doang ya lah. Jaga doang. Siap pajar aing dik nyangan paculnya. Lain aing ngomong ka sia jangan lupa subscribe, like, comment, share. Geus, pacul mah leungit. Rolling action. Geus mirip ini mah kan aing. Oke guys. Nyong yo, jangan lupa subscribe. Subscribe channelnya Bonpis Official guys. Oke. Nanti di situ bisa ketemu sama Babang Liminho. Go, gue punya spesial mengucapkan selamat Hari Pemuda yang ke-92. Sumpah pemuda ya? Hah? Selamat Hari Pemuda. Ulang dia apa? Aku tidak mungkin. Aku tidak mungkin. Aku tidak mungkin. Padamu. Dia mau parah. Kuburannya lebih cepat. Ya, aduh ini sih drama kai. Orang-orang. Aing keneangan, Mel. Balik ya. Lebih Jakarta saha teh. Kat, sasa. Lebih Jakarta saha teh. Bukan cuy sih kalau. Batuk ya? Aing mah lain koros. Masih muda beak. Lain. Haram jadah sia lel kolot aing. Aing mah lain kolot. Masih muda beak aing. Kat, pabelit. Ya, dipulang aja dong giginya. Ale pulang aja dong dia tuh. Waktu arah. Arah jam 2. Waktu Indonesia bagian barat. Itu ya. Ini tuh. Gini loh. Kita bakso ada tong. Banding lo anjing elel. Tidak, efek tidak. Aku tenyaho. Geus keren padahal eta jada. Ada gitu. Geus keren padahal. Buat aing. Cara bacot. Bacot. Ini biasa.